Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sabrena. Sim kuring saparkansa kawakilan ti dusun Cipantarannya. Grup si kuring ya grup dadakan. Apun tenanya grup dadakan grup di Bahamong. Bilih ayah kalpatan kalucutan ti sim kuring sadayana. Bilih tempat dina takolanya. Bilih siung dina ngalaguna hapunten anu kasuhut hampur anu kateda ti luhur sausap rambut kahandap sausap dapa. Acara ada jeronya. Mohon sim kuring salaku dalang bade ngenalkeunnya. Nami sim kuring Mang Didi si tukang bajigur. Mangga dupi lagu calon kedua. Sim kuring atas nama Kang Keko. Ampun. Ari mau nu semampai dia. Lain make nu jangkung zaman nungan saeutik. Deh nu kita semampai. Oh semeter ge tidak sampai. Sok mangga senageun. Nami kuring heula acan dinakeun ieu teh. Calung nu katilu Mang Abeng. Ah itu saya Mang Abeng mangga. Calon kaopat. Kaopat Mang One teh ya. Aduh Mang One, Wan One. Calung nu kalima teh. Mohon, aduh aing meuy ngitu ge heeh. Sok calon kalima. Calung nu kalima Kang Eko. Calon ke heula euy aing para tuh saya teh saha. Lain ujung-ujung pak perjal kieu anu kieu naon itu. Aduh. Cipantaran ya Kang. Lain beda ieu mah hiji euy. Oh, beda tinu sejen. Oh, kon beda oh alus beda-beda tapi satu tujuannya di Cipantaran. Saha jenengan Kasep? Jiweng. Ah, Jiweng. Tah ieu mah kinya Mang Jiweng. Amih langkung lengkap sareng bina urang cobiannya. Mohon sok model sim kuringnya Didi bin Otoy Eko Binahong Abeng bin Somad. One bin Caru Eko bin Soeb. Ayo saya Jiweng binatang pemakai bin mah jadi jelas model urang Didi bin Otoy jelas ya Keko bin Binahong idenya Jiweng binatang bener saha bapak ada bapak saha itu sok cek ibu-ibu cek bapak-bapak ke sarua Jiweng binatang bener tuh betul sok sing ditanyakan ke Amerika ge Amin adil balikeun tah oh bener deh Amin adil kayaknya Amin adil urang balikeun tah model Kang Didinya bin Didi Otoy bener deh oh bin Otoy bin aja deh bin Otoy Didi Mang Keko bin Nahong Keko bin Somad Abeng. bin Carung One Bin Sungai Eko. binatang Juweng surangnya benar halus ngaran teh Ieu salah. nah salah di mana nah Di mana salahna? so. Nah, bapak aing dijanji binatang. Lah ai bapak saha ngaran Ata. apaan heuh binatang Jiweng nah sakitu we nya ngabodor mah sakitu cukupnya ulah panjang-panjang teuing da panjang bisa nyogok ka ibu-ibu da panjang itu rame ieu da ieu mah tiga mau ukur ieu da kapapancenan tugasnya urang mah ngawilujengkeunnya kana ulang tahun atana pimilang kalana desa Ciberem anu ka-45 nya urang ngiring hiburan ngiring kaul ngiring ngareuh-reuh kana istilahna kana pembangunan nu aya di Ciberemnya tak aya motorna dek kumaha cenah sareuneup saigel ngabangun desa ngawujudkeun masyarakat anu
Nah, saya pisan eta teh nya kanggo urang sadayana aya rancage naon apa? Tah cek urang nu barurung mah kieu mau nu barurung mah kieu adatna. Urang teh ka bawa burung. Aya rancage teh urang teh siap tidak segala untuk kemajuan zaman yang akan datang. Tah eta sebut rancage siap. Urang teh perang dengan yang namanya guys, orang mau baca tuh tanpa buku cerita lo bareng. Orang cobian wae dihiburnya ngahibur masyarakat dina lagu-lagu Wanda Sunda dupe lagu calungnya inti namanya. Orang tekan orang Sunda. Orang cobian dina lagu Pati Lalaki. Lagunya katur ka Bapak Kepala Desa oge kareng-renganana teu hilap ka Bapak Camatnya anu tos daya aya keneh. Wios na itu suwi malah atuh moal aya Pak Kuwu aya Pak Kuwu heujeun. Pak Kuwu naik lasarinya nu kaset nu gagah nu pertengtangnya sugan memere sebatang. Moal henteu maksud teh kajut ya. Urang sobian dina lagu Wanda Sunda dupi laguna Pati Lalaki kaboga urang teuing. Hiji raga apa bakal mega malam tanda di kakayaan ketelesan dosa estu atur eta jalma geus ilang atur muntah nyari keur turunan jeung pamajikan yang pamajikan lalu surajapati saya pisan anu bela kasih kana dirina hari asik Pajim berkepayu aja we. Aduh, hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Mana Bapak Bapak? Apa pulang besok ke kantor? Sok saya sudah. Ada. Hatur nuhun Bapak pulang. Iki raga Rababata Ihanaku Megaman Ditakasa Dikakayaan Pusat terkesan Nusa estu eta jalma
turunan jeung pamajikan jeung pamajikan teteuy Raja Pahati saya pisan anu bela asih kana dirina kana dirina aduh ayo nu beureum aduh lain Tapi can aya nu beureum mah. lain sahadina tambahan ya aduh namanya kabeh hatur dina lagu Wanda Calungnya pati lalaki ieu bade kana lagu kadua wae teraskeun atuh kumaha langsung wae nya da abdi ka pisueun kana nu urang cobi dina lagu Sarboahnya kanggo ka Bapakku mangga bilih bade ngiri kaul sok mangga ka sedek-sedek mangga bilih bade ngiri kaul joget di dieu mangga sok Sarboah kahatur ka urang Ciberem sadayana Sarboah parawan centil aduh hati kita naik ke bisul tumpah lagi Sarboah rada kengitan kena sebulan sok sangat mata kuitan naik ke bisul sumpah lagi hari cinta kumaha dinya hari boga kumaha dinya abdi cinta ulang saksina naik ke bisul sumpah lagi hari cinta kumaha dinya hari boga kumaha dinya abdi cinta ulang saksina naik ke bisul sumpah lagi Allah Atur nuhun Bapak. Sarboah parawan centil demek ditaro langsung nyintil aduh hati mah cinta dari ke bisul